Wala yudpanu isnani fi qabrin. Dua mayit teu meunang dikubur dina satu pakuburan. Aelah din tegesna dina satu erongan, wasyaqin wahidin jeung dina satu kamalir lamun kuburanana dikamalirkeun di tengahna. Ibtidaan dina mimitina. Berarti lamun kaayaanana lain ibtidaan, kaya ning mayit anu kahiji geus buruk, geus ancur, geus jadi taneuh, terus ditimpah ku mayit anu kadua, eta mah henteu nanaon. Hartina boleh-boleh saja. Tapi lamun mayit kahiji can jadi taneuh, can hancur, geus ditimpa ku mayit anu kadua, atawa langsung dihijikeun dua mayit dina satu pakuburan, tah eta mah teu meunang. Bal yufradu kullu mayitin bi qabrin. Balikta satu kuburan hanya untuk satu mayit. Halatal ikhtiari dina tingkah pilih-pilih, alias dina keur kaayaan normal lain keur kaayaan madarat. Lil ittiba'i karena ngikuti kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti lamun keur kaayaan madarat mah ngumpulkeun dua mayit atau lebih dina satu pakuburan, eta mah teu nanaon. Kaya ning korban perang atawa korban bencana alam, atawa eueuh deui tempat aja ngubur kecuali mu eta-etana dihijikeun jeung mayit anu sejen. Lamun meuli mahal eueuh deui duit yang meulina. Tah lamun keur kaayaan madarat kitu mah teu nanaon, mangga dihijikeun dina satu pakuburan. Dzakarahu fil majmu. Sakumaha hukum anu dicaritakeun ku Imam Nawawi dina kitab Majmu Syarah Muhadzab. Wa qala innahu shahihun. Ceuk Imam Nawawi ieu teh pendapat anu sahih. Fala dafanahuma ibtidaan min ghairi daruratin. Lamun mah dua mayit atau lebih dikubur dina satu pakuburan lain dina keur kaayaan madarat, haruma tah eta teh hukumna haram. Kama afta bihi alwalidu, sakumaha pun bapa rahimahullah parantos matwakeun kana ieu hukum haram. Wa init tahadanau, sanajan mayitna satu macam, satu jenis. Karrojulaini, sapertoskeun duanana papada lalaki. Awim ro'ataini atawa sapertos duanana papada istri, tetep hukumna teu meunang. Awih talafa wakana bainahuma mahromiyatun, atawa beda-beda lalaki jeung awewe tapi aya hubungan mahram, tetep eta ge teu meunang komo lamun eueuh hubungan mahram. Walau umman ma'a waladiha, sanajan indungna sarta budakna disapakuburankeun, tetep eta hukumna teu meunang, hukumna haram. Wa in kana shaghiron, sanajan duanana papada leutik keneh, tetap teu meunang. Ao bainahuma zaujiyatun, atawa dua jalma eta aya hubungan suami istri alias salaki pamajikan, tetap hukumna teu meunang, haram disapakuburankeun. Ao mamlukiyatun, atawa aya hubungan dunungan jeung abidna, tetap teu meunang. Kama jaro alaihi al-musannif, sakumaha geus ngaberjalankeun kana hukum teu meunang, hukum haramna saha al-musannifu pengarang kitab fi majmuhi dina kitab majmuna alias Imam An-Nawawi, tab'an li Sarkhosi karena ngikuti kana pendapat Imam As-Sarkhosi. Li annahu bid'atun, sabab ngahijikeun dua mayit dina satu pakuburan teh eta hukumna bid'ah. Wa khilafu ma daraja alaihi salaf, jeung nyulayaan sakumaha kebiasaan ulama salaf. Wali annahu yuaddi ila jam'i, sareng karena ngahijikeun dua mayit atau lebih dina satu pakuburan teh bakal ngadorong alias ngakibatkeun kadituna kumpul bainal barri at-taqi, antara jalma soleh anu bertakwa wal fajiri asyaqi, jeung jalma lacut anu picilakaeun. Jalma hade jeung jalma goreng bakal kumpul engke dina satu pakuburan. Wa fihi idrorun, ieu teh matak madarat alias milaraan ka jalma soleh bil jadi su'i kusabab natangga jeung jalma anu goreng. Di dunia wae keur hirup keneh natangga jeung jalma goreng jeung jalma lacut teu ngareunah, teu betah komo dina jero pakuburan. Jadi
ngumpulkeun 2 mayit atau lebih dina satu pakuburan, hek dina kerkayaan ikhtiar alias kerkayaan normal, lain keur madarat, tah eta teh hukumna haram, teu meunang. Kecuali lamun kerkayaan madarat. Lamun kerkayaan madarat mah kaya ning eueuh tempat deui, mangga eta mah teu nanaon. Atawa kerkayaan normal, ngan mayit anu pertama eta geus buruk, geus hancur, geus jadi taneuh, tuluy ditambah ku mayit anu kadua nu anyar, tah eta mah teu nanaon. Mugi aya mangfaatna, wallahu a'lam bishawab.